Rizkina budak mah masing-masing geus dirizkian ku Gusti Allah, geus diatur rizkina ku Gusti Allah. Tong boro-boro budak jelema uteuk tongo walang taga orong-orong gogondrongan anu lahir ka alam dunya kabehanana ge dirizkian ku Gusti Allah. Urang sakapeung sok ningali kana sireumnya sireum. Eta sireum teh leutik kacida. Sireum mah nu sakola eueuh. Nya. Sireum mah teu diajar bisnis henteu. Tapi eta sireum ku Gusti Allah disadiakeun rezekina kumaha carana nyaho-nyaho aya bangke wae. Nyaho-nyaho aya dahareun we digarotong ku sireum. Nah, ieu suatu contoh anu kudu ngajadikeun bandahan naon teh dasar keyakinan keur urang sararea bahwa setiap makhluk dirizkian ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam carana asal da ikhtiar.